Pangkeun nami Abi Muhammad Hasan Nur Hidayat di kelas 12 MIPA 2. Di dia abdi bade ngadugikeun carita pantun anu miboga judul Lutung Kasarung. Alright. Dina zaman kiwari di Tatar Pasundan aya hiji kerajaan anu dipingpin ku saurang raja anu wijaksana. Anjeunna dipikawanoh minangka Prabu Tapak Agung. Prabu Tapak Agung ngagaduhan 7 putri anu geulis, nyaeta Purbalarang, Purbaendah, Purbakencana, Purbamanik, Purbaleuwih, jeung Purbasari. Dina wanci ngadeukeut akhir hayatna, Prabu Tapak Agung nunjuk Purbasari jadi ratu. Purbalarang teu satuju adina diangkat jadi ratu. Kusabab iri, Purbasari diusir ka Gunung Cupu ku Purbalarang. Hiji waktos Purbalarang hayang lutung nu buluna hideung. Akhirna Purbalarang ditah Aki Panyumpit neangan di leuweung. Tiba-tiba Aki Panyumpit manggihan eta lutung anu tiasa ngomong. Dibawa eta lutung teh ka karajaan, tapi lutung jadi rusuh di karajaan. Akhirna eta lutung dibalikeun deui ka leuweung. Purbalarang ngayakeun pasanggiri antara manehna jeung Purbasari. Sanu leuwih pantes jadi ratu. Purbalarang nyieun genep pasanggiri anu dimenangkeun ku Purbasari. Dina akhir pasanggiri Purbalarang ngayakeun pasanggiri deui nyaeta Kasep-kasep kabogoh. Purbalarang miboga kabogoh anu kasep nyaeta Indrajaya. Purbasari ngan miboga lutung. Kulantaran lutung teu tegaeun ka Purbasari, akhirna lutung nyarosotkeun baju lutungna jadi lalaki anu kasep ngelehkeun Indrajaya. Sakitu panginten carita pantun ti Sim Kuring. Hapunten bilih aya kalepatan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.